Aduh, Neng, rasa kangen AA kuat dia. Geus kos hayang ngising geus di ujung. Pokona mah AA I'm coming ke Neng. Tah, iya imah namanya. Kemana iya juri tahu-tahunya? Kenembalan-nembalan. Doang nama raga gitu kejar sumur ya. Nah, kebeneran aya oget ka dieu. Ada Get, keluar. Keluar asup bencan aing geus main keluar bae. Widih, keren amat Bang Engo. Doang pemain film bae. Amanah baik gitu sih Get. Rek nyadar bahwa aing keren pas bintang film. Tapi ngomong-ngomong bintang film naon heula ieu? Pan siang otak lah udah miring. Film ajab kok. Jangan bagian berperan sebagai kena ajabna. Judulnya tukang maling kotor. Anu suruh lo bacong-cong sih Get ah. Cong ngo. Emang na aing orai, sok nyongcong. Cingcong. Oh, maksud aing eta Get. Nggak sudah lo ngomong, mending ilung nganjang kayak mayang beb aing. Gasin ngo, berangkat. Neng. Pelan bah, pelan. Coba Neng ya abah dia giengkeun kopi ngeunah ya. Lah bah ngopi bae batuk malulu ge paeh coge. Si Neng kakolot ngomong gitu. Terus tangguhan kadang puneng mijenkeun. Belakang mana? Lokoh, mau diaduk kopina. Iya bah kopina ya. Ya kopi apa goreng deh lah Neng, mending asian kieu. Ampura bah, gula di dapurna beak. Aya uyah dong terpaksa mah ke uyah. Popohoan Neng make uyah sagala. Geus lah, ayeuna mah abah deuk nanya kan Neng. Mun bah bade nanya non kan Neng. Pan Engo jeung Neng bobogohan geus 3 tahun. Gue eta Engo can merek kepastian kitu nikah iraha. Mana kepastian bah, Neng bingung si Engo ge tegawe deui. Geus ayeuna mah kieu bae Neng, bila mana aya Engo nganjang ka dieu, tanya bae nikiraha merek kepastiana jeung deui kena nitah gawe eta Engo kena ulah nganggur bae, merantau ke ka mana ke ka Arab ke nya. Mun bang, ge kuneng ditanya. Tah, ieu Get. Oh nah ben aing yo. Oh, ayo geus teman. Ayo. Coba assalamualaikum, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beli parfum ke apotek. Cakep, Mak. Assalamualaikum wahai orang cantik. Hajar, Mak. Turun banget di kebun kacang. Ada ayam kayaknya kacang. Ya, cuma dan dia terjun di balkon pada lebaran. Pasti nggak orang emang naberit gitu. Oh, nyata. Emang orang berit dia tawaran dulu parah. Dik. Punya bina Neng. Ayang Ben, kumaha kabarna? Ayam. Iya, Neng nak ngomong ya amanat ya abah. Kamu nang? Iya, kelas BB-nya 3 tahun. Mau merek kepastian kan Neng. Atau endek lah Neng. Namun udah kenalan dan kita usaha. Tenang Ben Neng, pokoknya mah mun teu dijadikeun ku AA mah. Anu nyer pagawean heula ye. Ya tuh sebel. Tangguan teh basa 2 bulan deui lah nya. Iku angel atuh teh mah bedak itu batu teh. Handeup nyer pagawean heula. Nyer duit ngumpulkeun duit jeung ngawin Neng. Iya ngomong itu baik. Bener ayeuna mah Neng, pokoknya mah. Mal bohong. Udah kamu sakumaha lah. Terus ayeuna mah mending gawe bae lah. Kayaknya sobat duit. Datang di lama si Neng na. Di situ bae. Orang seberangkat bae lah, yuk. Senangan pagawean. Ayo tuh, lihat. Ayo Neng nya. Pokoknya mah AA 2 bulan deui datang ka dieu ngelamar Neng nya. A few moments later.
Ah, akhirnya selama 2 bulan aing merantau datang deui ka dieu. Tepat janji aing dia selama 2 bulan ayeuna aing ka dieu deui. Welcome sayang. Aduh Neng, tuh gelis amat sih Neng. Emang Neng ke kamar-kamarin teh gelis gitu? Gelis sih Neng. Neng, Oi. Aa boga kejutan. Neng tutup mata lagi. Bener ya? Anak nu macam-macam tuh. Pola. Awas nih nu macam-macam. Buka dong. Bener ya. Kek. Ya itu mah cewek. Coba aing. Kuna narima cincin lalaki lain ya. Waduh, beres sih mah. Neng, sediakan di ramalku AA. Sedia. Lamun Neng sedia, anek ngasupun cincina. Neng, Oi. Neng resep teh cincin nang pamer AA. Resep ya. Mana Bagus. coba Neng? Bagus ya? Bagus. Jadi Resep. Mana janji neng selama 2 bulan ya? Janji naon nih? Man nek datang ngelamar neng selama 2 bulan dia. Ayeuna angis datang. Kan bisa nerima cincin dirinya anak. Aduh aja nih yang nerima ieu daripada angel langguan bebenian 3 tahun Iya. kepastian. iya saha angge emang. Ulah saha aing calon salakina ya. Calon salakina apa calon mait ya? Sia. Kalunjak ngalokan aing calon mait. Aing mah calon mempelai. Emang bener Neng angge. Bohong ulah dipercaya. Aing si neng. Kan geus janji keur ieu ka apa gitu sih? Janji naon tuh cereknya nama langsung tuh diberi oh, cincin. cincin. 2 bulan datang deh nek dibeli ku Aduh mana buktinya dibeli? Ge ulah naik ge jeung nama gurem kos ieu. Banget nage. Sia ge pas kitu ngelakukan aing buram. Terus ya kadi tuh lah, ulah ngaganggu aing keur bercinta we geus itu ya. Ngusir ya. Heeh, ngusir. Geus tuh lah. Kesel amat di hati aing. Jauh-jauh merantau, sukses kieu. Kalah kawin jeung Tigor eta cewek aing. Boga ilmu naon sih eta Tigor dalam kos kitu sial jasa. Bangsat doang lah. Kesel aing. Dia kunaon kicing dedenya sih? Ada pohon amat. Tuku di tenan dihandap deh. Atuh tuh agak cuma luhur suku. Ajang tuh. Lengan ada luhur mah. Itu ke mana? Lempang aja udah aing pusing. Gimana tuh? Atuh cewek aing dikawin Tigor. Geus jauh-jauh aing geus sukses kieu. Anu bener ngomong. Beneran aing mah. Aja dia kuat tuh. Atuh kumaha deui tuh? Kudu nyerang cewek deui mah. Saya tanya bang pinter sih. Atuh encan pugu si Jod aing keur nyiaran heula ieu. Enak sih baik. Berangkat aja yuk. Ayo boleh. Siap. Oh. Tuh. Kakek perlu dikenalkan Nah, tadi ya. Itu cewek nak. Oh itu berarti pucuk dicinta ulang pun tiba. Gaskeun. Itu tadi dilah. Tadi dia kayaknya nggak dia tuh jangan bilang nggak dia. Oh benar. Ayo kakek dikenalkan dia. Oke. Oke siap. Ayo. Iya, ayo kenalan. Jangan lindet. Kenalan kita. Beli parfum ke apotek. Cakep. Assalamualaikum Neng cantik. Anjay, bisa baik dia Papa Tong. Waalaikumsalam. Bisa baik. Mana kenalan tuh Neng? Boleh? Kenalan tuh. Urang Aengo anu paling ganteng di Garudung. Ayo nya. Pantes bener tak ayo. Sesuai lini ngaran teh. Sesuai. Salah kan aing mere. Bener tuh. Cocok ya main ke sana ya. Askeun banyak. Ngomong-ngomong, Neng ke mana yuk? Udah ke warung mana selalu nanya-nanya. Rek ngelakir. Atuh enduk lah Neng. Pasti jeung warung-warung na ku adi beli jeung Neng.
Atau boga lah, karek balik aing ye. Aman ya gitu mah pokoknya itu. Ayo atuh. Ngelapir mah. Ayo berangkat. Ayo berangkat.